aya deui we pi omongan teh gara roblog hirup teh sia mah nya eta aya budak pesantrennya budak masih umurna masih belasan tahun goblok dikeroyok ku babaturanana ngenta tulung ka Pak Ustad lain dipisahkeun mah Pak Ustad sia mah eta di pesantren kalah digebugan ku Ustad abong-abong meureun-meureun pada Ustad gersare diganggu meureun kaganggu lain dipisahkeun mah di mana judulnya goblok atuh sia teh teu baleg sia mah jadi Ustad teh oknum meureun sia mah lain Ustad goblok. Eta budak pesantren dikeroyok minta tolong ka Pak Ustad kala digebugan deui. Teuing pesantren mana ieu teh nya aing teh ningali piti teh. Pokona lah anu ngarasakeun ulah kitu goblok. Jadi Ustad mah atuh cik atuh euy. Sia mah oknum. Jadi Ustad nu bener mah lain kitu carana goblok. Kuduna teh bisa misahkeun kuduna teh ulah nepi ka kajadian di pesantren Garelut goblok. Manya di pesantren Garelut goblok kan eta teh tentang sekolah agama nah make Garelut tah kuduna teh eta lain kala aya budak nu dikeroyok dar digebugan deui sia mah koplok sia mah Ustad oknum Ustad tara ngopi sia mah cek aing ge ngopi sia mah tara ngadarenge ka aing koplok teh